alladzina maktun lilladzina qablahum itu jadi natina alladzina anu memehna mana itu kudu nyaritakeun eta jalma-jalma kafir anu ngomongnya anu ngomong innallaha faqir wa nahnu aghniya. Jalma kafir anu ngomong Allah fakir kami berhar orang-orang Yahudi. Alladzina nyatana jalma-jalma qalu anu ngaromong ieu jalma-jalma ka Kanjeng Nabi Muhammad. Urang Yahudi teh cek eta jalma-jalma innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta yatina bil qurbani taquluna. Innallaha sayyidul Gusti Allah ahida ilaina qad ahida ilaina fit taurat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala geus teman-teman ngajanjikeun ka kami dina Taurat bahwa Allah nu'mina li rasulin kana yen moal ngimankeun kami ka hiji utusan, kami moal ngabenerkeun moal ngimankeun kana hiji utusan kana hiji rasul hatta yatiana bikurbanin nepikeun ka eta rasul ngadatangkeun ka satu kurban tak kurbu anu ngadahar ku ka eta kurban anu sedekah. Geus Muhammad loba omong kami bagus dijanjian dina Taurat orang Yahudi. Geus aya perjanjian bahwa kami moal iman ka hiji utusan Gusti Allah salagi eta utusan Gusti Allah can ngalaksanakeun kurban terus kurbanna ditarima ku berupa didahar ku sedekah. Fala nu'minu laka maka kami moal iman ka anjeun sampai bisa seperti itu. Dan dina Taurat oge rasul-rasul anu ti heula teh seperti itu, bahkan dimimitian ku ngaranna teh ku putra Kanjeng Nabi Adam kan ti baheula gitu. Jadi wa huwa ma yutaqarrabu bihi Allah min amin. Jadi suatu ngayakeun hiji hayawan lain korban ku dombanya. Ya domba lah, pokoknya anak domba sapi bunting. Jadinya fa'inku bila ca'atal bedo minas sama di lamun ditarima korbana datang sunu di langit sunu bodas lo kadinya langsung nyamber langsung kaduduk wa ila bakia maka lamun angger bae eueuh nu nembak di luhur berarti teu ditarima. Itu da Bani Israil seperti itu. Maka sok lamun bisa seperti itu sok buktikeun kakara kami iman cek orang-orang yang Yahudi dari Taurat itu. Qul bedakeun kanjeng Nabi Muhammad qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Qul bedakeun kanjeng Nabi Muhammad ka eta jalma-jalma kaum Bani Israil ulang Yahudi teh karena ngaweleh teh qad jaa geus teman-teman datang kungkaan yang kabeh saharusulun pirang-pirang utusan qabli sampai kami bil bayyinati mawa pirang-pirang mukjizat dibanglana mukjizat diturunkeun wa bil ladzi qultum jeung perkara anu
sakumaha diucapkeun ku maraneh kabeh nya anu korban ku ieu teh agana di dahar usul seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi nu sadayana. Pakota tumuhun maka ya aranjeun kabeh wahai urang-urang Yahudi Bani Israil kalahkan merangan kalah kamayahan aranjeun kabeh kaeta nabi-nabi anu ti bejakeun ti baheula na geus kitu nya ngaran-ngaran orang Bani Israil yang pirang-pirang Rasul didatangkeun bahkan kalau lobaan Rasul lebih tengahna itu ti golongan Bani Israil sababar gabung teh orang Bani Israil geus mawa sagala rupa mawa mukjizat mawa kitab mana termasuk tah nu diomongkeun kumaha nya di zaman baheula teh ngayakeun korban kena disamber ku seuneu anggar teh kealiman Nabi Yahya, Nabi Zakaria kitu teu nya kalahkan diparaehan ku aranjeun teh teu nya diparaehan ku golongan anjeun teh da ai ngomongan mah ka urang-urang Yahudi anu aya di zaman Kanjeng Nabi ai pagaweanna mah urang Yahudi zaman baheula. Maksudna kumaha ti baheula ge kitu golongan maneh mah. Ya. Menta anu diasongan anggar we teu iman. Da ieu ge moal beda bakal siga kitu. Itu. Falimah qataltumuhum in kuntum shadiqin. Lamun bener omongan aranjeun kabeh. Bapak moyang nenek moyang aranjeun kabeh kitu lamun ngomong seperti kitu bener padahal atuh rasul-rasul teh laka diparaehan ku golongan maraneh. Aya ge moal kitu anggar bae alasan itu. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Cek Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad geus lah tong didenge kitu mah. Fa'in kadzabu maka di mana-mana ngabohongkeun ieu Bani Israil ka Kanjeng Kaset Muhammad faqad kudziba maka geus teman-teman dibohongkeun saharusulun pirang-pirang utusan min qablika samemeh anjeun geus aya ti dituna golongan eta mah lamun ayeuna diterangkeun diajak dikumaha teu iman heuda geus aya ti baheulana mang pirang-pirang rasul zaman baheula samemeh anjeun geus kumaha we carana dibekalan ku mukjizat dibekalan ku sagala rupa pamentana dianggar we teu iman geus tenang pun didenge kitu ya jauh bil bayyinati jauh datang rasul bil bayyinati wa pirang-pirang mukjizat wa zuburi jeung pirang-pirang mashab kitabna kurang kumaha tanya seperti Nabi Ibrahim ge anggar ada tahima wal kitabi kitabna wal kitabil munir kitab anu nyaangan awadi geus nu jelas membawa kitab membawa mukjizat membawa suhu segala rupa anggar bae teu iman tenang pepanama tungguan paeh nambah kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin ari setiap awak-awakan eta za'iqatul mauti anu ngasaan kana setiap perkara anu hirup pasti bakal maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa innama tuwaffawna jeung angin pastilah bakal dicumponan aranjeun kabeh ujurakum kana babales amal aranjeun kabeh pasti buruh tina pagawean di dunia bakal dicumponan ira yaumul kiamat di poe kiamat dina poe kiamat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
Faman mangkali sing saja lemah eta zuziha anu dijauhkeun jalma anu dari tina neraka wa nukhila jeung diasupkeun di man aljannata ka surga faqad faza maka geus teman-teman bangja ieu si jalma enana dua ayat goya tamantubi berarti eta jelema teh geus meunangkeun kana antek-antek kana tujuan akhir dina hirupna sukses disebutna ada jelema sukses teh ulah ngomong sukses lamun can mincakkeun suku di lapang sorga sukses can sukses ai can mincakkeun suku di lapang surga lain geus keur itu ya can ai pikiran hidup dan tujuan hidup mah supaya bahagia di akhirat. Ulah nyebutkeun sukses jelema loba harta, budakna loba, kepala juta budakna. Lain sukses acan sukses. Ya. Ulah ngomongkeun sukses can sukses jelema malamun acan dicahkeun suku di surga. Begitu celek karena surga kakara sukses. Faqad nala ghayata matlubihi. Berarti eta jelema geus sukses. Dibangja. Ya rek nahan itu ya. Kadang ke geus paeh badannya. Sukses cenah. Geus paeh ge cantan tu acan. Nya kudu geus ngalaman paeh heula aya sukses. Aya sukses mah begitu. Celek karena surga kakara disebut sebab surga sukses. Adanya bahasa sukses. Itu supaya bahasa sukses di mana? Cantan. Itu ya gitu. Sukses versi urang mah lamun geus cek suku nincak kana apa? Kakara sukses. Cantan itu dipunya kelompok harta buah apa jelema anu teu bogana naon sukses da erek nahan tujuan hirup ya rek ai kitu hirup di dunya beda malah sabaraha lila teu sabaraha lamun beunghar malah sabaraha jag-jag malah sabaraha ya ke di akhirat kepungkur mah kada aya sukses dunia aya sukses akhirat merenya gitu lah. Ada sukses dunia mah sama lain tujuan ai sukses mah menangkeun cita-cita itu nya. Cita-cita di akhirat. Da dunia mah sementara. Jadi tungtungna goya tamat nubi. Jadi kudu menangkeun kana antek kana tungtung anu disejak. Naon surga Gusti Allah kakara sukses. Ulah ngarasa sukses dan dicakeun suku di surga. Tanya, jadi ulah boga pandangan kana dunya, dunya mah seperti itu lah. Anu bagja mah kaeta paman zuziha anin nar wa udkhilal jannah. Jelema asup dijauhkeun tina neraka asup ka surga bagja eta sukses sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya tidak lain dan tidak bukan ari kehidupan dunia. Eta illa matal ulungan saukur kasenangan anu nipu tipuan ukur nipu ukur nya el batil bata teu sah kitu nya maksudna teu disebut bajanya cinta matau bihi qalilan sumayana bubungahan sangkedeung kenang geus eueuh nulanggeng mangke di akhirat jadi menang kabungah dunia itu bisa disebut sukses malah nulis celek suku nincak dina surga celek kadinya berarti
sukses. Sadaqallah.